Tupati pun naon deui nya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Boom! Skibit, 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 boom! Guys. Aduh, capek. Sajauh-jauh teuing nya perguruan Wahid teh. Di mananya? Jalan nih rumbil kieu sawah di persawahan. Yuk langsung lanjut deh. Sugan di ditu deket. Jika nama pegunungan meureun. Jalan oge. Aduh. Perjuangan hayang jodoh. Wahid. Jauh guys. Duh Ji, jalan oge tinggal itu kudu mentas walungan. Ji, siap-siap Ji. Jalanna ieu terjal euy. Bambang tuh dah ngajak Oji. Ayo Oji. Teu kunaon road. Aduh. Leres gitu ka dieu, Bang. Ya leres meureun anji. Dan ningal dina Google Map mah jeung nanyakeun ka batur ka dieu can ke jalanna. Wah, ada salah. Moal, piraku Google Map salah. Wahid mah pan terkenal tuh. Piraku salah. Sieun Oji mah. Tong sieun Ji, pan Oji hayang kawin liat. Nyorangan wae betah kitu Oji. Henteu. Hayu meureun jeung Bambang oge. Kuat nyorangan wae teh. Beureum sorangan. Tuh, jelema orang cobaan tanyakan yuk. Tah. Dibangga ke jalan teh. Punten bade naros, upami perguruan Wahid paling mananya? Duh, Kak, itu udah Bima introvert. What? Duh, iya gitu euy. Perguruan Walid teh. Ini estetik ieu nya. Heueuh meureunnan ieu. Kuat ka HD kieu medet. Oh nya. Ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wahid. Pak Wahid. Selaras nama Wahid pas terang. Kasumpingan anjen ke dari teh. Pasti bade naroskeun soal jodoh ya. Mohon. Nah terang. Wahid mah tos terang atuh sacan anjeun nyarios oge. Soal jodoh mah teu kedah hoyong ka parawan wae. Bade randa anu lengo, bade randa anu tos. Aduh. Putra sawios. Gabras wae nu aya nya. Aranjeun ayeuna kedah janten santri Wahidnya. Wengi ayeuna anjeun kedah maronok di dieu nya. Syarat anu kahijina sok anjeun gerak haralebet ayeuna. Mangsa Wahid nu baru ya. Oh no!